Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembiasaan literasi pagi ini dimulai. Alhamdulillah, terima kasih banyak kelas 7, 8, 9. Sekali lagi, Spansa Prima, salam literasi ya. 1, 2, 3. Spansa Prima, salam literasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Araja nuju naon? Abdi nuju review buku kanggo gerakan literasi Spansa Prima. Gerakan literasi teh naon? Literasi nyaeta kagiatan anu mawajibkeun murid-murid sekolah ngabaca buku sarta acan pembelajaran. Sabab barudak zaman ayeuna leuwih mentingkeun gadget tibatan maca buku. Hayo atuh urang maca buku. Yuk urang lanjutkeun review buku kamari. Yuk. Kami dari SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Halo, perkenalkan nama saya Dimida Zahwa. Saya telah mereview buku Ensiklopedia Pintar edisi 6 dengan terbitan BIP pengarang Saverin. Ini hasilnya. Hai, nami Abdi Siti Mariani. Abdi tos ngareview buku anu judulna Is Understand anu pengarangna Jenny Mozina, terbitan Darmizan. Ieu review bukena. Hello, my name is Gaya Zahra Andiani. I made a review from this book with the title Gimbal Gimbal Cantik. This is the result.